Aya wae mah nyai tukang sate jeung tukang iga anu penyajian teh dina nurun cobek cenah. Harga teh mung 20 ribuan aja baru kayak sate sapi, sate ayam, sate janda nepi ka sate kambing oge aya. Ani sok ngalieur si emang mayit teh geus dibakar terus dibakar deui dina cobek cenah. Pilihan sausnya juga ada banyak, ada saus abdi sama saus kacang. Ayam gimbal oge di dieu ngan 13 ribuan si ayam teh meni badan. Repek teh di dieu oge ya iga bakar cobek hargana teh mung di 20 ribuan aja barudak. Ejek 50 juta kali barudak. Kita mending ngeunang-ngeunang teh. Aduh kan ieu sigana teh menipu pisan. Hayang ngamuk da aing mah tinggal harga 20 ribuan teh si satena kot kabarana daun kitunya. Si bumbu kacang teh lekot terus teksturna teh lembut pisan. Komo deui si sate jandana mah ieu jadana bener-bener mulai pisan di mulutna teh. Buat para pecinta sate kambing mah kalem we di dieu oge aya barudak. Keur saos si Mang Kumisna ya bener-bener ngena pisan. Jejer liasina teh wawaduk. Teh mending ngena pisan. Jangan ditanyakan si ayam gimbal cobek nama ya bener-bener ngepros pisan si ayam nate. Komo deui ini sangguan menjadi tambah nikmat. Namun hayang selain sate mah kalem we di dieu oge ya soto jeung sopna barudak. Si dagingna teh royal